Citong hese diaturnya nu gede nu leutik sing malikis di dunya teh moal dak moal. Ayeuna keur jadi santri can karasa sok terjun ke masyarakat. Naon nu caritakeun ku guru di pasantren nyata kabeh. Baru sadar alumni ayeuna dak geus karolot ngaromong karasa baheula cerita guru teh asa nyarekan we. Kana mah kaalaman. Dunia teh dak tempat ujian. Namun urang nuju ngaji sing taliti jeung gumati tanyakeun nu teu kaharti kajamin nu langkung hati eling-eling santri-santri khususna santri lalaki masing bisa nahan diri.